Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring sapara kanca ti kelas 5C baris mintonkeun drama anu judulna Nugara Ring karya Dipa Galuh Purba nyaeta adegan kedua. Anggotana aya Ayu Dwi Lestari salaku Janti, Aldi Mulyana Ramdan salaku Ujang jeung Ibro, Ajijah Lailatul Badriah salaku Ce Isah, Muhammad Iqbal Al-Aziz salaku Mang Jatma jeung Sakim, Isni Nur Fitriani salaku Ijah, Rosmalia Jannah salaku Ce Ita, sareng Nok Herlin salaku Omah. Wilujeng nyaksen. Warung jeung Ce Omah geus ganti ngaran. Ayeuna mah pangtulisana anu dipasang teh unina lain warung sangu jeung sajawana. Ce Isah jeung Manjatman keur pakepuk ngaladangan. Ujang, Janti jeung sababaraha orang sejena ngaropi di eta warung. Jang, nomor antrian sabaraha? 170. Padahal datang teh pas subuh. Angger we kabagian nomor ratusan. Abi ge datang ti Iwan Cijanari ka bagian nomor 70. Nya, gratis ku gratis nama. Anu gah ngantrina, matak cangkeul tuul. Kurang-kurang nama, matak aral. Gratis nahawan. Kapan unggal bulan oge kudu mayar. Rek gering, rek cager, angger we mayar mah ulah telat. Mata kudu nama BPJS teh nya rumah sakit khusus ke pasien BPJS. Jadi anu tata make BPJS teh bisa diutamakeun. Keke, ari nu gering teh saha? Salaki. Lain, tetangga imah. Kuring mah saukur nganter. Nya lumayan we buruhna. Batan di imah, aya pagawean mending nganter nu gering. Bakal rada nikel atuh burung nganter teh. Nya ti mana we rezeki mah. Matakna kuring mah nya ngadu teh. Sing rada loba jalma nu gering teh, nya loba pagawean. Karunya atuh jalma loba nu ngalanggur. His, pamali ngaduhakeun ka gorengan mah. Wah, rumah sakit oge sarua we miharep loba jalma nu gering. Sababnya nya lamun sakabeh jalma calalager atuh loba rumah sakit anu balalangkar. Ih, ulah pararadu ari nyarita teh. Kek, ari maneh nganter saha? Ini siga sorangan tadi mah. Rek nyokot obat tungkul poe ieu mah. Pan obat oge teu bisa dicokot sekaligus, kudu dulu kalikeun cenah. Mata muni asa riweuh tetap make BPJS teh. Padahal mah sakaliguskeun we mere ubar teh. Geus kitu aturanana, daek teu daek eta mah. Justru uing mah kabantu pisan ku BPJS teh. Najan nya re aturanana. Ayo isi kaliwat. Ieu teh geus nomor 40 cenah. Ci Isah, Ci Kopi jeung GU 5 sabaraha? His, lain warung ieu mah geulis ece marido teu kudu dibayar. Tapi bantuan keur biaya sakola budak ece. Nya sabaraha atuh abi kudu ngabantuanna. Jadi nyokot cireng atau henteu? Henteu ceu. Sok 7.000 we geulis. Janti ngasongkeun duit ka Ce Isah. Ge ceu, duitna 10.000. Ikhlas mereka ece teh geulis. Gandeng lah ceu, bujit. Janti ninggalkeun eta petempetan. Dieu teh kaciri pisan ngadahar cireng aya kana tiluna ditanya henteu ngaku. Aya weh jalma kos kitu teh. Nya ceuk, memang we ningali pisan sih itu ngadahar cireng. Upan jalma kos kitu masuk ngaregikeun batur. Geus cempek, kudu loba ngamaklum dagang dekat rumah sakit mah, loba jalan kering, insomnia meureun ngaranna teh. Gandeng, lain dagang. Ieu mah mere kadaharan kadu lapar. Barang berek mah ulah hitungan atuh ceuk. Kira aku awal ku cireng 3 siki, kumaha rek ikhlas. Nah ari si ece. Nya, ikhlas mah ikhlas, tapi da kudu paruguh atuh. Nyieun cireng teh acan acina, acan gasna, acan tanagana. Tuh kumaha teu rugi ece anu jadi tukang dagang. Kurunyung, sapasang babaturan, Ce Itah jeung Ijah nu leumpangna rada rarampeolan. Kudu nama sing taliti harita teh jadi we kieu balu karena anas we mayaran unggal bulan ari waktuna butuh bisa diandalkeun balik pisan ngurus BPJS teh. Geus ane salah kuring, di ditu naon anu salah nulis. Ari sebelah teh moal ngarunan anu.
kumaha buktina ayeuna teu bisa dipake kuduna harita keneh dibenerkeun. Datang Ibro saurang lalaki make baju sing sarwa bodas persis makena dokter ngajingjing tas kalengkepan dokter. Ibro nyamperkeun ka Ceu Itah jeung Ijah. Wilujeng siang ece-ece. Masalah naonnya? Manawi tiasa dibatas ku simkuring. Nepangkeun simkuring Dokter Ibrahim Hontah. Mawi ieu BPJS tiasa dianggo Pak Dokter. Naon masalahna? BPJS teh kanggo kasehatan sakumna masyarakat Indonesia. Tekengeng aya nu bermasalah. Semangga sebatkeun masalahna naon? Nami tuh dina KTP nama namina Ijah. Ari dina kartu BPJS diseratna Ijah. Beda huruf J sareng Z pirau ge. Memang Z sareng Z mah benten ece. Anu sami mah A sareng A atanapi B sareng B. Ih, kedah kumaha abdi dok. Hawatos ieu rerencangan abi mani sakiripuna abi tos ngantri ti rebon-rebon keneh ahli pek. Untuk tiasa dianggo BPJS na. Masalah, iya suka abdi urang bantos. Hayu cek urang parias di warung. Halo, lain warung geningan. Ibro nuntung Ijah ka bangku warung Ceu Isah. Tuluy ngaluarkeun pakakas paranti mariksa pasien serta mariksa Ijah kalayan gemet nakan. Kedah hariwang, ece teh kasawatna naon? Dokter, eta sakituripuna piraku disebut teu kasawatna naon ai Pak Dokter. Dokter anu soleh mah mau nyarioskeun panyawat payunan pasien ece. Apa dokter? Enten, ece ngiring rasa kedap. Ibro ngajak Ceu Itah ngajauhan tempat biuk Ijah. Rerencangan ece teh abot pisan panyawatna. Satos di parios tensina 380, gula darahna 511, asam uratna 35, kolesterol nama high pisan. Dugi ka henteu kadeteksi ku ieu alat. Kemungkinan mah kasawat glukoma atanapi tiasa bae aya batu empedu. Tapi teu kedah hariwang, ku abdi bade dipasihan resep anu manjur. Sekali lang ilang dong bakal ical saraya aku namanya. Enggak. Ibro ngaluarkeun kertas tuluy nulis. Atuh Pak Dokter. Sami-sami ce. Di ayeuna bade permios di payun atuhnya. Margi seueur keneh bujengan anu kedah di landongan. Ibro desat-desut beberes. Tuluy ninggalkeun eta patempatan. Dedeh teuing sigana boga cita-cita jadi dokter. Mani kata kalang kitu. Jelema gering nu dieu teh. Ari Sugante ece uninga. Teu nyaho jadol teh hanas di Bandungan Ari Sugan teh dokter cager. Maca resep paingan, atuh nulis ubana oge ka harti biasana pan ai dokter teh sok ka harti tulisanana. Is naon kitu? Baba naon ieu? Igon, bener. Mun diinum teh bakal leungit segala rupa penyakit. Kaasup tah jeung jalemana oge. Asal gering. Cita-cita nama ya hayang jadi jalma tukang nambaan batur. Kan hanja kal euy teu kataekan. Bedag meureun. Kapan sakola kadokteran mah yang bantrak-bantrakeun pantar urang. Nya bener. Matakna lamun pamarentah serius hayang nyehatkeun masyarakat mah cik atuh sakola kadokteran teh gratiskeun we. Sugan ari dokter Yab mah moal hara resep teuing hareup tatamba. His, lamun jumlah dokter ngaleuwih loba, atuh engke anu gering malah dokter. Matakan kudu saimbang segala rupana oge. Hayu urang benerkeun ngaran teh Moal tuang heula ece. duit. Is, ece mah da teu icalan, ieu mah tuangan gratis kanggo sing saha bae anu ngarasa lapar. Ieu teh nyaan. Leres atuh nanging ece mah mangsa kadar bade nuhunkeun bantosan
kanggo nyakolakeun budak ece. Naik kehead atuh ari kitu mah. Hayu Ijah. Jaita nungtung Ijah ninggalkeun eta patempatan. Pasangprok jeung omah anu keur mayang Sarkim. Sok wayah nangkang, sing kuat kudu maksakeun lamun hayang cager mah. Keun weda gering mah sasaha oge bakal ngalaman. Aduh, ngan kena pondok umur we kieu mah. Akang kalah ngaripukeun batur. Naudzubillah min zalik, sakabeh manusia oge bakal kainaot mah. Tapi teu kudu nyarita kitu. Jaba kuring mah da lain batur. Kuring teh akan pamajikan akang. Nah, mana nyebut ngaripukeun batur sagala. Capek akang omah. Ayo we bolak-balik ke rumah sakit. Ada kira cagerna atuh. Ulah ngarasula, kudu sabar, sagala rupa oge aya hikmahna. Keun we da kuring mau leh nganter sapuntuh akang kacan cager. Omah nuyun Sarkim kapang diukan warung Cik Isah. Ih, bage ya Bu anggota bade tuang naon? Cek, samosa parapat jeung goreng lauk. Laukna protein, minyakna kolesterol apa? Bae, wangan naon saeutik mah. Kulunyung janti datang. Langsung diuk di warung Cik Isah. Si Isah, sanggup jeung ati ampelanya. Make sayur nangka, kade sambalna sing loba. Sangguna oge sing loba sakalian. Lapar pisan ye. Sakitu anu kapihatur hapunten tina samudaya kalepatan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.